Kadaria. Urang aya obrolan ya. Kabar gembira teruntuk Syararia. Naon menang judi slotnya. Punten, tarakan kitu Uing dek nyaleg minta bantuan ka mararanehnya. Kudu daek jadi tim sukses Uing. Aslina ieu teh nu kieu patut rek nyaleg. Nah, saya teh yakin ka Uing. Asibat naon, Mang? Nanaonan lah, kadon hayang jadi jelema budeg. Nah, budak kumaha maksudna? Nu kitu mah mun geus jadi, sok tara ngadenge keluh kesah ka perih rakyat. Ye, cing dararukung atuh Geus melaan ngejual tanah, imah jeung motor ye Uing. Anda jangan ngada-ngada. Pas gagal bakal gimana? Bakal hanjakal kagak? Harta banda ngalayang tah. Teu jadi masalah. Dan nu tetangga ieu nu dijualna oge. Wah, mantap lah jalma jangar. Kuing bagi tugasnya ti ayeuna. Bajra, maneh nyetak posternya, tapi anu bisa ditempelkeun na tembok Muhun siap, Mang. Daslim, maneh nyieun kaos partai cing loba meh bisa dibagikeun ka warga. Oke, siap lah. Aja, engke pangmasangkeun baliho gambar Uingnya. Laksanakan. Nah, geus nya. Sok kerjakeun ti ayeuna. Engke buruhna dibere hotspot sapoe jeput. Maha Jra, bisa nyieun posterna? Bisa atuh babari pisan lah. Tereh da geus jadi loba. Mana cik ningali? Yeuh. Kehead, teu kurang leutik nyieun teh. Cing rada gedean atuh, manya poster sagede kutil gitu. Nyetak ulang deui ieu teh. Nya heueuh atuh. Rada gedean ukuranna omat. Saya masangna pas malam-malam tah Mang, agar gak ada warga yang nyaram. Di Smackdown sia ku aing. Manya balihona gitu. Maneh menang foto Uing keur modal ti mana Kehead? Aman kan? Lain aman-aman belegug. Gawat ganti Wirang atungke Uing ku warga. Ya, laksanakan lah. Kumaha geus beres can kaosna? Dengan segenap hati dan jiwa rajut, mangga tinggal heula contohna lamun kieu sae teu. Allahu Akbar. Kaos baju biasa, goblok. Oh, lain kaos tank top sia teh. Bae atuh inovasi anyar, model baru untuk pemimpin baru. Wiwir maneh bau hangru. Sok ngejahit deui nu bale gatulah. Siap atuh urang nyieun anyar deui. Maraneh gawe eueun nu baleg pisan. Nyetak poster kadon segede ehe. Masang baliho kadon gambar Uing keur menanam kerinduan. Nyieun kaos leuwih parah deui kadon model jeroan awewe. Sok nu barale gatuh di pentaan tulung teh. Teu hayang nyaho, minggu hareup Uing rek kampanye. Eta pagawean kudu geus beres kabeh. Omat nya. Nah, nini hungkul ieu teh. Bae atuh, nu penting mah loba masana. Para warga jara rempeh heula Saya mau ngobrol janji-janji manis ya. Tapi duka bakal dilaksanakeun, duka moal kumaha engke we lahnya eta mah. Nu penting mah jadi we heula. Ku kituna ka para warga omat pilih saya jadi anggota dewan. Anu teu milih saya bisul 7 warna sia. Ieu janji saya. Lamun saya nepi ka jadi anggota dewan, harga beas ku saya diturunkeun. Nah, jara rempeh keneh Moal aya nu percaya nurunkeun harga beas mah. Ganti deui janjina. Lamun saya nepi ka jadi anggota dewan, calana tukang beas ku saya diturunkeun. Molor wae, hei. Ai maneh nanaon anjeung manyur sagala, jadi we bararaseuh. Hayu atuh ongkorek ngalabelut teh ya, kaburu beurang Keur geunah ngimpi jadi caleg maneh mah, kadon ngaganggu. Lah, kamana wae we ngimpi teh. Jadi Karang Taruna ge eueun nu milih Mang mah.